Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Urang sesorangan diajar bahasa Sunda yuk. Satajan di kawitan, ibu ngahaturkeun wilujeng kahidep sadaya anu parantos nincak di kelas 8. Materi anu didugikeun ku ibu tiasa ditulis dina buku catatan Dep ya. Teras kangge daftar hadir ku ibu di absen ngalangkungan kolom komentar. Janten ku hidep tulis nami hidep sareng kelas hidep dina kolom komentarnya. Materi anu munggaran di kelas 8 nyaeta materi rumpaka kawih. Naon sih rumpaka kawih teh? Aya anu tos terang? Urang bahasa sarengannya, rumpaka teh nyaeta puisi anu sok dilagukeun atawa ditembangkeun. Upami dina bahasa Indonesia mah sok disebat lirik ya. Tos terangnya. Teras rumpaka kawih teh diwangun ku dua unsur, rumpaka sareng kawih. Upami rumpaka raket patalina sareng puisi atanapi sastra. Kawih raket patalina sareng seni musik atanapi karawitan. Dina pangajaran basa mah urang diajarna leuwih museur kana unsur rumpaka anu kaasup kana kasusastraan nyaeta puisi. Teu aya salahna upama urang tiasa ngahaluangkeunana atawa ngawihkeun rumpakana. Upama nilik kana rumpaka lagu Sunda anu buhun, umumna mangrupa sisindiran anu eusina cangkang sareng eusi. Sisindiran teh upami dina basa Indonesia mah sami sareng pantun. Tos terangnya pantun mah Honcewang berilang sumorea haringan tekad napah bangsa pahlawan jadu mundur kabur pantang mulai honcewang mun maksud can bersama berjuang ke lemah cair lali rapi patur Raya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho ke korban merdeka tehoncewang berilang sumorea tekad napah bangsa jadu mundur pantang mulan mun maksud can bersama berjuang ke lemah cair lali rapi patur tegang hati raya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho ke korban merdeka. Honcewang berilang sumorea haringan tekad napah bangsa jadu mundur kabur pantang mulai honcewang mun maksud can bersama berjuang ke lemah cair lali rapi patur Raya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho ke korban merdeka tehoncewang berilang sumorea haringan
Gadnapa pahlawan bangsa Cadung mundur pantang mulan mun maksud tak cadak sama berjuang ke lemah cair lali rapi tur tegang hati daya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho ke korban merdeka. Tadi sami-sami orang regepkeun contoh kawih Sunda. Ayeuna pancena hideup pilarian 2 kawih Sunda, teras ku hideup catetkeun rumpakana dina buku catatan, teras ku hideup paraprasekeun lagu anu dipilih ku hideup. Paraprase teh nyaeta nyaritakeun deui eusi puisi nu tadi. Sakali deui kangge daftar hadir mangga ku hideup tulis di kolom komentar. Kangge tugasna mangga catet di buku catatan. Cekap sakitu materi anu dipedar tepang deui minggu payun upami aya patarosan kangge para wargi sadayana anu kaparengan nonton video ieu semangga tiasa ditulis wae dina kolom komentar. Semangga simkuring pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.